Subrek tong poho lonceng na dulur tong hilap jalmi pelit kuburana sempit. Bos, siapa naon sih lu lompatan teh? Ini asa diudak juri gitu. Aing sebenarnya bukan masalah si RW. Masalah naon? Aing ngajual besida ke si RW. Aing otaknya sieun lompatan ya. Bos, mau aman di mah bos. Lupa dari teh. Besian kanyawan. Orang kabur dewa yuk. Ayo siap. Hei, tunggu. Ayo siap. Nyeri ngal benang di ubaran najan tutumpuran pae oge teu panasaran mengpengorak keneh mengpeng aing can anakan ku aing diserahkeun talak 22.5 sakalian pusing pikiran nana aing kawin deui sugan aing para rusing anjing sia jurig awas yo aing harus maju yo. Sampai main wae sia arek naon sih sia ngaganggu aing wae puas tapi aing rusak adi aing kunaon adat namni ku jore non aing bapak digebung Siapa kunaon eta HP? digebotkan si teteh ulun main Wae atuh. pan ngaran gebrak letipkeun bapak teu pernah naon main ge Nya waktu atuh. ngambung pokokna mah HP yang digantian ayeuna Emang beli HP gampang kos beli beas. Gak mau gua aing sia. Abah kumaha saing baratnya saha nu meunang Nuhun mang ieu. Aing mah dicabuk ku si bancet. terus abah iraha aing kawin teh aing pokona mah hayang kawin abah ih abah aing hayang kawin Ini nasib jadi bujangannya kemana-mana tiada yang larang goreng gue. duit Goreng gue tak meninggal duit. bung aing jajan duit pokona Nah, mah jajan tah, goreng sampo. bung Amang di kamar itu jajan kan goreng sampo tah. mana ieu goreng sampe bo Di mana we? Yang penting ngahakan. asin ngan Konak dia wek amang nya ulah apa kapan ke gedenya. teu tarai nama Kudu ngawaro tak ka amang. Turun tah syukur kamali pulangung ka amang teh. Berangkat teh keunang dihandap sila naon tak itu tak itu bener. Sekolahnya awas. tentara mah depan Naona sekolah nage kapan geus tara meureun sakola teh. enten Iraha atuh Kenapa? Mah dengan kesian jajan jajan naon sok coba nyokot. Jajan mah lamun singkeun amang wae coba kudu ngawaro hidup teh. kerupuk. Ya. Oh gitu. Kesek sorangan tah.
Rasa oguan udah cerita gara-gara. Kapar meureun balik ulin. Atau cak apa yang kudu ngawar coba. Kapan kecil gede. Tak kecil gede ieu. Poe coba itu tata. Ngawar. Bangsa hidung oge kos kenceng teh tah. Mah. Ngawar coba ka amang teh. Kencing di Parabancan. Sanu marabanana bisa ngalah dong buat ngawar ka amang. Oh man boga cungur itu mah. Cep. Ngopi. Ngopi mah. Iya. Cilawik ya. Wik awas wik. Ada kelamangnya. Aduh, ai sia. Wik, cip dengikeun cip. Nyeri. Panas. Cicing. Cip. Cing coba amang keur ngobrol ya. Menyeng ge. Ngawar tah. Dengikeun ya urang keur loba pusingnya. Heeh. Cip. Panas Urang teh pusing ayeuna teh. Heeh. Pamajikan urang teh. Panas bohong. Panas bool kunaon sia teh? Cicing coba gareng kalau keur ngobrol. Sampai tadi ukan. Astagfirullah. Ai cicing mana curang. Pan tadi ku amang beureun dijerotkeun. Ampun. Udah cicingnya keur ngobrol ya kolot ya. Cing coba direpeh coba. Repeh. Cip, dengikeun ieu urang. Tampil teuing ya. Ciro ka mang keur ngobrol ya. Lieur aing ieu mana dia? Dengikeun cip. Pusing aing ayeuna. Stres aing ieu teh cip. Awet, ulin yuk. Gandeng aing keur dicarakan ku amang aing tadi ada tadatan. Udah cari kemarana. Kecil gede papalidan. Yang paling nyanyi siapa Papalidan teh? Ai budak ieu. Geura balik sia budak ieu. Wah, cak itu salawik deui. Oh, anto, gak. Mang urang rek maraban kencil nya. Man. Oh, nah tadi tuh. Ngaganggu kolot wae. Ngomong yo. Tadi tuh. Ai. Culang itu teh nya. Biasa duwarah na teh budak teh. Amit budak teh. Ampun tetenya. Cip. Ya kumaha urang pusing. Pamajikan hayang diserahkeun aing pusing. Pusing kunaon Mang Dana? Nya eta pamajikan aing hayang diserahkeun di. Yang diserahkeun. Aing pusing eta sampai ka ayeuna matakan aing sampai begang kieu mikiran pamajikan. Kunaon hayang diserahkeun Mang Dana? Teu nyaho ku aing diajak balik kita daikeun balik di nu mitoha. Ieu mitoha kana ayeuna teh. Aing pusing tak kumaha yeuh aing minta solusi cip. Nama kieu we tanya heula pamajikan Mang Dananya. Kumaha deui? Tah kieu apa harek balik apa hayang diserahkeun kitu we heula. Tah eta anu dijieun permasalahan teh eta cip. Kamari ku aing geus ditanya manehna tetep hayang diserahkeun ku aing. Aing teh ayeuna teh keur cinta pakeukeuh-keukeuh. Oh hayang diserahkeun wae. Keur pakeukeuh-keukeuh aing teh jeung manehna. Jeung manehna teh. Aing keukeuh bogoh ka manehna keukeuh hayang nyerahkeun aing. Kumaha tang geus kitu? Nama kieu we tanya heula ku Mang Dananya. Ieu mah cuma matahan ka Mang Dana. Hayang diserahkeun atuh serahkeun. Mau diserahkeun atuh teruskeun. Cip, dengikeun ieu. Eta nu jadi permasalahan, urang mung nyerahkeun. Urang teh bogoh keneh ka pamajikan. Bogoh kana Mang Dana. Tah eta aing nu pusing teh. Awe geus hubungan. Tah hayang diserahkeun. Kumaha tah solusina? Ieu atuh hayang diserahkeun teh mah. Kumaha mun ka urang? Namunna Pamajikan Mang Dana mun diserahkeun. Dikawin kitu ku maneh. Heeh. Goblok sia mah musingkeun aing wae lain kalah ka mere solusi ieu. Oke, sih sabar heula. Ieu mah cuma nanya doang ka Mang. Moal bener. Kalah ka lain mere solusi ieu. Mangkat aing mah. Tuh pan ngadatnya di papatahan teh. Kurang bara di papatahan teh ulah kok aing dikawin teh nya. Kajian lah aing geus kitu mah. Boga kabogoh teh kieu. Ulin unggal poe jeung kelenci. Aing agus di lagu nu anyar. Di depan orang tuaku kau permalukan diriku. Kau banding. Kau aing teh bener ngalagu teh Geus icing menen ge lah. Enak yuk. Anak aing ngadat. We ngadat kumaha maksudna? Ngadat. Aing kawin wae. Leutik hayang HP. Terus gede hayang kawin. Atuh kawinkeun, HP pangeulikeun. Pusing aing nu ti mana? Ai sia we, loba proyek ayeuna we.
Naon atuh gampang jadi RW nyetek beli HP. Ngebacot we sia. Ulah si we ngadek ka aing. Geus we nama. Urang ngabukakeun masalah aing. Masalah naon we? Jeung si Bancet. Naon maksudna jeung si Bancet masalah? Si Bancet meuli sia. Dijual ka aing. Guna si Bareto sia ka aing. Sia guna nyabok aing. Sia ti Bareto lin ngabejaan ka aing. Aing penting nyaho meureun sia dombana. Pusing mikiran si Isabella. Anu urang teh angan si Bancet. Ayo geus. Ayo. Kesel aing. Abah, siapa ngabohong we ka aing teu kawin mah aing arek mabur Abah. Aing hayang kawin. Bos, aing geus teu kuat, Bos. Awak muriang tariris. Geus sapoe di dieu arek balik mah ya. Geus aman mun si RW mah. Cicing, aing teu berinteraksi heula ye jeung madam aing. Ulah gandeng. Lur, ayo mekat, kan geus aman. Ayo atuh, yuk kak. Geus sia macam mantranya. Mantra naon, Bos? Mantra urip urip salak. Jeung naon eta teh? Jeung besiat teu katempuk si RW mah. Heunya. Ah atuh. Oh, sia urip poho. Bener atuh mencetan teh. Cungur, aing pusing kieu ya. Pusing kunaon, Bos? Pusing aing jeung gantian eta domba si Dana, engko yang dijual ka si RW. Terus kudu kumaha? Aing kudu ngagantian, ke aing digebugan warga mantil teu digantian. Arek gantian make naon ayeuna? Ke paling di eta bejaan aing ngarek diangkeut si Aleke lah ke si antirnya, antir milihan sapi, aing ngarek milih sapi soal ngagantian eta domba. Oh, domba digantian ku sapi sih, Bos ya mah. Sama eta melin maling atuh jadi sodako. Balagu sia mah. Pan aing maling berkelas kudu digantian kudu ku sapi. Kumaha sih sia? Maling motor ge aing kamari ku digantian ku mobil. Mang teu hebat aing. Si bener si mencetana. Eta beli eta. Ah, nikmat. Monyet manung teu banding huluna ku aing. Katanya meureun. Alah, goblok teh sana mah dog sia nya mah dog. Sia goblok amat aing jeung sia meureun cikene. Oh sia aing nengan batu tadi mah dog aing. Mana mangkatna sia eta tete. Astagfirullahaladzim, ieu batu gede amat. Astagfirullah, saha nu maledog Teu nyaho. Batu bagong monyet. Wah, iya. Ih, mau peluru bandring aing nu cikene balik deui geuninganna. Maknya peluru aing balik deui bumerang sugan. Teu ngarti aing. Bandringkeun deui ku aing. Teu mana euy. Apa yang teu nyaho? Iya meureun. Aduh. Goblok. Aing aya nu maledog sia. Sia meureun. Aing kudu teu nyaho. Dinya ngabeletak ka aing. Jangan batuna bulu jangan. Goblok jelema teh nya. Bener ieu manusia. Ieu mah sia meureun tuh, ieu mah nu tadi. Pan ku aing bae dogeun ka ditu, pan sia nyaho mun ngambe dogeunna. Aing bingung ieu saha ieu jelemana. Teu nyaho pujuk aing ge. Ampun aing mah. Aya bae ah. Kemana ya? Meureun, bae dogeun. Amak aing mah. Monyet teu batu teh ho. Tengah henti. Keun. We cicing. Si Maman ieu make bandring kieu. Goblok ieu teh, budak teh. Weh, naon sia? Tah, jangan bandringnya. Aing Naon? Batu ka aing wae. Batu naon? Jangan banding nu sa. Nu aing. Aing ngabeletak 2 kali tah si eta tah. Aing mah nyakeun ka si Dana we. Aing pangabanding manuk tadi na eta. Banding Kan manuk. itu tuh kena ka urang. Banding hulu aing eta mah. Tanggung jawab Manuk sia. tadi. Banding hulu aing tah duaan yang si Dana. Yang geus sanana we aya mah urang minta ampuran ya. Aja urang teh
Sami-sami. Aing manek nanya. Nanya naon Mangga si ieu teu si Bancet. naon emang nanya ke si Aing Bancet? juga masalah jeung si Bancet, geus kesel. Masalah naon? Be aing, pokokna mah be aing tah si ieu tah. Kunaon? Karek ngabejakeun ayeuna, be aing cenah dipaling ku si Kumaha Bancet. jadi RW teh? Di eta dibeli ke aing, dijual ke aing. Kurang bisa dibeli we. Katanya meureun aing katanya. Pusing aing sampai ka ayeuna, gawe bantuan ka mana Kudu tuh ieu? aing si dana yuk mangkat yuk. Kedeung heula urang neun bading heula ieu. Oh, tuna deuna ge. Yuk. Nyatakeun batur eta. Nahaku naon nu gelis loba nu bangor, nahaku naon nu bangor loba nu sigana mangrasa asa aing hade rupa menjang cumur. Naon Lek? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing bos. Ayo naon cet? Untung ben ieu. Aing nyangan sia ke kandang sapi eueuh. Pani mah aing di dieu. Di heula di heula. Ayo naon ya? Yuk tong bari. Ayo naon ieu? Aing lek rek nanyaan harga sapi sia bara duitan. Aing teh salah deng, sia kus nu loba duit nya sapi aing. Brengsek. Jelaskeun Nur. Ya, Mang Alek. Bos urang teh enak loba duit. Depan deui aing teh boga duit meureun Atuh selo we, Bos. Rek, aing saking loba duitna, Terus anak buah aing hayang dioperasi cumurna dioperasi ku aing. eta teh nang ngabiayaan sia eta teh. Aduh heueuh. Geus aing percaya nu. Terus kumaha eta? Kieu, cet, kabeneran sapi aing dua deui. Dua deui. Heeh, nu warna bodas, sukuna 3, Buset. ceulina hiji. Ta eta hargana 750 juta. Mun arek sia. Aing sia lek, eta sapi apa Simon? Simon, naon Simon teh, cet? Kejeut Simon teh. Oh, suara aing naon teh sia. Terus nu hiji deui kumaha ta? Nu hiji deui mah imah rada spesial ieu mah. Spesial. Warna coklat teu kuning-kuning. Kade konengan sapina. Padu wae sia, sehat sapi aing mah. Ya, eta mah coklat kekuningan maksudna warnana. Oh. Tah, eta mah beda eta mah. Montok anggota mah. Irungna bangir. Bujurna semok eta mah. Tapi buntutan ta eta hargana 850 juta. Beda saeutik. Aing sia lek eta sapi apa bagong? Sia ledek lain. Sia mau jual sapi teh teu bareres. Sapi, panus tadi nanyakeun sapi meureun teh tadi ge. Oh, terus enak kumaha? Mur, kumaha enak? Ya, Mang Alek, aing nama ieu. Aing masalah harga teh masalah. Ya, Bos, aing terus? loba duit. Ah, terus Kan aing tiba lagi loba duit meureunna. Atuh selo we, Bos. Ya, aing nu jadi masalah ieu sapi nu bener jeung ge cacat kabeh. jeung aing mah tong rudat, tong rujit nya. Tiba heula gentong. Tara rujit jeung aing mah ye. Mun arek beuli engheug. Henteu ge kudu pokona mah sia. Yo, teu bisa kitu. Ayeuna mah kieu lek. Tinggal sia di ayek nyangan lah ka belah ditu. Sugan ayeuna belah ditu nya. Pikir-pikir heula aing. Pokona mah calling weh mun ka pinjul. Oh, siap. Sampai ngarau soal. Urang ka ditu lah nya. Halus cenah. Para nyakitan oge. Geus cenah pamit ulang lek. Sok banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasakeun sia. Culang. Iwilir kuning cangkang jauh. Pak, kenal, Pak? Jeung tenang hayam. Bodoh amat. Oh, kajun. Ini nasib jadi budangan kemana-mana tiada yang